الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم wallahu a'lam bimuradi alladzina tegasawangake yuqimuna kang pada ngadegakeun ya alladzina kabe as-salata ing salat yatuna biha bihuquqiha tegasanekan ya alladzina kabe kalawan salat bihuquqiha kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang rizkian sunagum mingal ladina a'tainahum tegese gawekeun sunagum mingal ladina yunfiquna padangan apagakeun ya ladina kabe fi ta'atillah karna arah ta'ating Allah ulaika utaiman kuna samadayana al mausufuna bima dzukira tigesekan dan sifatan kabeh kalawan barang kang geus dan tutur mahum au ikut ya ulaikal mu'minun ikong kang mukmin kabeh hakon kalawan nyata sidqon bila syakin tegese bener kalawan orang mangma lahum darajatun ikut tutur kada ulaika utai sakeh darajat manazilu tegese pirang-pirang pangkat bil jannati ing dalam surga inda rabbihim ing dalam saning pangerane ulaika wa maghfiratun lan pangampura wa rizqun karim lan rizki kang mulya fil jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman jelema nu sampurna imanna urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu bagian nu patali jeung zahir 2 5
lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karak mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae. Iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman, iman ka malaikat Allah iman, iman ka kitab Allah iman, iman ka yaumil akhir iman, iman ka hisab iman. Iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu nu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun. Sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula-deuleut teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Lantaran salah denge, salah deuleut, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis ku koskaran itu. Hayu. Urang banyak keur ngaji ge main HP pan. Kontreng. Geus teh sieun dibendu ku Allah. Geus teh sieun. Keluar di majelis, atuh geus mulai mata ceuli. Geus eueuh filter-filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah. Sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna. Tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu. Lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap, Allah ngabendu. Kulantaran embung jasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman. Nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas. Nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas. Lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan-perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun. Sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge. Moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti.
jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere sekan kos kitu moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal karti hartina asli teh hakikat hese nah ieu keur carita dibere geus ku Allah sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun perasaan eta nu disebut zadathum imana geus eta mun deuk salah ge teh deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang eueuh naon hiji be Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar teh mah sayang eueuh naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hey awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tafakur ngaranna engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak. Jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum iman. Ngeunaheun sebab ikhlas. Geus kadengena ge geus lain ku ceuli lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeunana eta mun kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun urang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa nah eta teh kos kitu kakarak wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman sebabnya ana ngarasakeun urang makan kuari teh lamun ditanya kumaha eta bagus jeung muamar gedeg 12 tos-tosan teh mun itu itu mah teu bagus mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura tah make pentil kadu set urang nu kadenge gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin si Darwin urang mah palingnya ngabundang banding kos kitu bae selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang disadarkeun sadar-sadarna urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah resepeun tah henteu ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos kararitu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah kuari sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek bae moal aya nu gancang maca Quran a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku ngeunaheun gitulah sewa juga anggel bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengekeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun
nya urang ucap nyebut Allah dia teu kuat, nyebut Allah dia teu nginaheun. Urang maca sholawat ge nginaheun. Heset tah nyaritakeun nginaheun maca sholawat, nyaritakeun zikir nginaheun eta urusan hese. Sebab tambah penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we, masyaallah karim ngeunah. Ngeunah teh lain sora lain makhraj, tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah, lamun geus datang ka dinya zadathum iman. Tambah iman. Sebab karasa kan punya. Iman urang mah kuari kan disungut doang. Encan karasa. Numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Ji. Henteu. Sia nyaksian. Ji. Aju geus kieu kumaha tuh? Syarat cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana. Lamun urang bahasa cenage we geus sarah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cakolot. Wes ada cenage. Weh, teu kudu boga pendirian. Masyaallah. Iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho, atuh kumaha nyaksianana? Nyaho teh dan sakadar nyaho wujud kidam bakal moga lapalila eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi, anu nyahoeun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta? Anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum jelema nu ikhlas kuari. Ikhlas jeung sadar. Maca Quran ngadengu-dengu ge jaya maksud teh. Wow. Saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na ti kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu. Hayu lamun ikhlas zadatsum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang tatawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal. Eueuh anu diharap kecuali Allah. Eueuh anu diandel kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji bae Allah. Mana kuarin aya? Mah aya. Ngaji ge ka dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atuh nyana mah ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nyana mah lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ka Surabaya. Surabaya haji udah balik ka dieu, eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atau kan nyana mah bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat jadi duit. Atawa geus teu kitu, langsung bae nyana mah peureum, set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna heula nu heseng. Kikituan mah babari. Urang ya temen gitu macam bisa tawakal lain gitu ngomongna salah ya. Tawakal lah heula. Ulah ngomong aing tawakal gitu mah tuh bisa lain gitu. Aing saya ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge tentang geus tawakal teh. Ki Ahmad ka Surabaya
ke Surabaya kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaan nya dek balik kan naik kareta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta mana ieu jeung balik kareta oh sakena geus eueuh kieu kunaon gampang nyokot di tanggal kadonglong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar ti Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun Haji Fendi kos kitu mal dagang karung atuh geus daunan di rorodan ku nya aduh Masya Allah nu mantak teu dibere ge eta maksudna bisi salah maksud tuh tawakal ke Allah urang makan tawakal na teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khorikun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak deuk iraha maca maca sholawat eta mah ngees deui nah dibuat urang ulah sare geus sayangnya lagi saya tik bae kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti orang sewakalkan komunikasi teh jeung Allah teh siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege eueuh ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ke Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe tuh bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khorikun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana ih deuk teu dahar nya nama kuat bae deuk nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae dibere kekuatan aku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna tuh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah
jageninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lulumpatan tuh lulumpangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah iyalah tawakal masyaallah lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tolol sia sembah ka Allah ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok punya nandek deraga aja tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae dayang tuar bae ieu ulah galungan nya mah ribut jeung setan pan geuleup jeung setan mah hese jeung haji pede ona kecekel aduh babari tabah tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna hese tah tapi ieu galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek ku nya sanu bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihandapkeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ieu bener kula mah moal jalir tiang ge moal kula masa ulah dipaean geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isukna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap teh kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kamana ampun geus jangan aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui jakai kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage urang ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakal tu Allah bagian kol bagian batin 3
nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakkaltu 'alallah. Bagian anu zahir dua ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat, yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat, osok. Kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu. Ajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Hayang ka alam. Tapi kan jelas bae salat. Salat kos kitu mah mah salat ambrang. Ambrang teh lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Nah, ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masya Allah kan. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah ku ari geus mulai make perasaan-perasaan salat, yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun, anu engke ka dituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah. Geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Ieulah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah? Atuh kudrat iradat Allah.
Begitu orang Allahu Akbar kabiro, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasih tah terus begitu orang ruku Allahu Akbar, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah samiallahu liman hamidah, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah, berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah na mulai lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu, encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat mantak ayat lain lalagaan. Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman rasa kadar iman mah aya dua cak cenah. Iman ayat 2 al iman imanani lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu alam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Het, kenyedkeun, set, ngaler, set, ngidul, set, naik, set, turun, set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus hese ngabahasakeun kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu Akbar. Geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal na teh zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Ja eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya berang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur berang dari kapanon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh berang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang da di dieu bae cok geura diuk we urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib kabawa ku panon poe kan berarti kabawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah kabawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan. Itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Tah. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat-ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh
masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui. Kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sakeun geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head pan head bageti eta kadeuleuh kan masyaallah etalah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur usrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah ti arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi ya tadi rizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum ya Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qada ke beres qada kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat
beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mamang teu sah beres ditaja deui salat entos mamang tos pan mamang ngateusakeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing pan urang mah ku ari teu sah kabehan salat ka situ imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah mah jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam tah imam mah biasa dulu sampai kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lain nyana aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kurang Masya Allah kudu dices bareng ieu mah Allahu Akbar Allahu Akbar lain nyana nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanya nama jam sabaraha bae penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah mah kunaon paregol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu ga dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere teh mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang lagi bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi jaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieulah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanana teh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu
aju urang nginjem ka kakak teh sia emang ka mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh minjem lati pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta deureuskeun eta mere aya geus lah teu kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae leueuh geus tah mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun kurang tuh majelis bangun tuh pondok bangun fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah geunaheun tah ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu teh hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh saumur jeung sia tuh kuari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ayo motor sia pake karesep emang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak panyakit tetangos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah bakur urang ya Allah era sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon sebenarnya sia masih kena resep kana dunia sedangkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah
halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto siapa ya dunia ini ditinggalkeun terus be ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka eta jalema pelit eta kos kitu. Weh, kuari gong sepacoy. Kue Cina ya, kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing. Telas kana mah tuh. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih. Keretan dar gas ya ngejalar gas bikin ke batur bikin plong bae urang pikiran mah ieu lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya ngene nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedangkan kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka pangijeuman barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos karang itu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseuseuh ieu dipake nu ieu diseuseuh ngan sakadar sakeu imah lain kula sagala rupa lain kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunaheun ongko di mun hayang nyokot ka dinya oh, mau datang atuh sia. Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapangejeng Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapangejeng Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana. Jawa Timur, kuari ye, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapangejeng Kangjeng Nabi Khadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Ulah aya geus. Eta aya kaca duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatan di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan nailah jelema nu kasifatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan
ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, ari iman anu nyata kos kumaha? Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqum mu'min anu haq mah. Mu'min anu haq mah bari kieu nya ye. Mu'min anu haq tah lamun kopehanna digilirkeun gitu tah. Nya, tah masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Kaget nanya kaget. Cih, tah eta mu'min haq. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta entas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa urang nanya deui geus meunang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus mas. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babarieu langsung ka ditu sidit. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aing geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang dapal wali Allah mah ji nanaon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kos kitu naon raribut atuh jak kabeh ge nang Allah. Ye kariman lah nanaon penting mah ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajian teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teh ruh. Ai ruh mah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari salat di majelis bisa, salat di masjid bisa, salat di mushola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta. Kebeneran urang deuk salat di Mancek, Gong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau salat. Oh, enggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum salat di kelenteng gak masalah. Jangan salat mah ieu. Salat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae Gong Sipacoy na hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga nage atuh lain deui. Boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin, nomor kadua ke nabiyin, nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa. 100 derajat bedana ieu. Mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat. Sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh. Sedangkeun nya nama 100 derajat. Geus hese nyaritakeunana. Masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas. Ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo. Ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
hese anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga besi salah mana jelema hese anu ikhlas teh mana hese anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu nya kasenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kasenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta si hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar ngeunah segala rupa bidadari ge 73 we ngejepret teh we sakumaha karet burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal daekeun nu bataknya ada wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoun na ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikeleun tibatan di dunia ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaranna leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naek ka luhur deuk pake naon ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu aturannya bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj ngajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep bae kudu boga guru
Teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa. Sebab naon? Sebab cara narik napasna, cara peuremna, cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah, encan riyadhah, jeung encan zikir, tafakur mal bisa. Padahal ayat mah geus aya di urang. Tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid. Ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah, jelema nu salatna salat hakikat. Artina salat hakikat mi'raj. Mi'raj teh kapanggih jeung Allah. Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah. Urang salat kapanggih jeung Allah. Pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu. Di dieu ieu motor, mobil eta onam deureus pasigana elektronik. Eta jeung urang Karawang. Mamanya sholat kepanggil jeung itil beres satu sholat. Aduh. Ya Allah ya Rabbi, ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat. Nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bakal diberi darajat, bakal diberi maghfirah, bakal diberi rizqun karim, rizki anu indah, anu mulia, rizki ruhani. Kama akhrajaka wallahu a'lam. Allahu Allah, la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allah, la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, katujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sambilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat dari Nabi dugi kapoe, moal ayat dari Nabi dugi kapoe,
Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua